Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui dina acara Carita Sunda. Carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul. Ayeuna alhamdulillah parantos dugi anu ka 13 kitu ta. Kumaha mitra-mitra sadayana anu aya di mana wae dararamang dina deungeut ieu? Syukur alhamdulillah upami daramang mah Mang Egi Pajri oge aya dina sehat walafiat. Ayeuna alhamdulillah urang parantos dugi anu ka 13 nyaeta Carita Sunda, Carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul hasil karya cipta Mang Egi Pajri di candaku Mang Egi Pajri. Kukituna ka pamirsa anu ngantos-ngantos mangga urang lajengkeun tong nyang kolong teuing kana waktos kitu tanya mohon mangga urang dimimitian prung ah. Aduh, Ijah, ari ieu teh poe naon nya? Nah, ari Akang, geus teu inget ka poe, asa ku araraneh. Ih, ari jelema mah Ijah, sok kena ku poho, ai taeun teh nyaneh masuk mai doa. Pan ieu teh poe Jumaah, Akang. Uluh nyanya poe Jumat. Alah, urang tinggal sabaraha poe deui horeng ieu. Baris mayar hutang ka Juragan Mukri. Tapi sakira-kirana ieu kumaha menurut maneh Ijah? Nah, teu kumaha atuh, Akang. Ari puguh geus aya mah nyabikeun we dasarna ge geus ruwed. Nginjem duit ka rentenir mah geus ulah sakali-kali deui. Bugu ieu mah beurang peuting ge ngalamun bae. Sieun teu kabayar. Pikiraneun nya ari teu nginjem jaheuh urang mah jelema butuh. Ta eta puguh ge. Tapi teu ditong-tong nya ta duit urang teh. Aya kira-kira? Ari eueuh ka mana, Akang? Ih, ari maneh kunaon ieu poe ieu sok murang maring kieu yeuh. Tara-tara ti sanarieun. Duka teuing. Tikeur peuting mula ieu Ijah. Asa kurarungsing duka kunaon. Geus we heulaanan. Cik eta duit teuneunnan urang teh geura bawa ka dieu. Urang hitung cukup encan kira-kira keur mayar ka Juragan Mukri. Di mana ku nyana disimpen Ijah? Dina lamari. Ke Ijah nyandaknya. Heeh, Cik. Kayak rarasaan mah nya geus cukup tapi piraku lah. Hitungan baheulana ieu nya Ijah yeuh. Sebenarnya mah memang teu ditong-tong ta duit Ting sabaraha-sabaraha nama. Ke asa-asa dina hambalan luhur. Tapi ka mananya? Ka mana geuning? Dina hamalan luhur teu aya. Coba di hamalan handap. Ai. Nah, ka mana eta duitnya? Ai. Cik coba pakaian rek digibirkeun lah hiji-hiji. Nah, ka mana ieu duit? Teu sasar teu gundam jadi dieu yeun neundeuna yeuh. Nah, hambalan luhur.
Cilaka. Teu sasar teu gundam aing neureun duit di dieu. Pakaian kabeh geus dijemreng-jemreng tapi eueuh. Akang. Kang Ohim, Aya naon nya Ijah? cik gadi rasa kedeung atuh. Aya naon? Kadi heula ge asa kedeung ge, kadi geura. Lain aya naon ieu sok ngagetkeun kieu ieu. Ih, aya naon cig atuh. Ieu pakaian deui. Salamari meuni turun kabeh. Nah aya naon ye Ijah? Bet araraneh maneh mah. Pakaian geus menang meres-meres. Bet diacak-acak. Lain Kang. Ijah mah jati sasar teu gundam. Ieu neuneun duit dina lambaran luhur. Teu aya. Diilikan, di hamalan handap teu aya. Di jembreng-jembreng pakaian hiji-hiji teu aya. Ka mana nya? Ulah sok ngalalaga salaki Ijah. Ai taeun teh nu bener neanganana. Akang, kurang bener kumaha? Ieu pakaian ge dijemreng-jemreng kabeh diburusutkeun. Piraku lamarina kudu digulingkeun. Ai nyanya. Cilaka ieu. Kukumaha ni urang Ijah? Keke teh anu hade nu bener. Coba bisi di mana tah? Bisi poho neundeun maneh. Henteu Akang henteu. Kudu kumaha ieu geus kieu Kang? Keke ulah sok keruh. Isin ka batur teh heula nu bener. Ih, bisi poho neundeun. Akang, kumaha ieu geus kieu? Nah, beuteut eueuh ieu duit. Nah, ka mana Akang? Teu mindahkeun Akang. Ih, boro-boro mindah nu kitu Ijah. Pan geus dipasrahkeun ka maneh. Kacida teuing nya ka mana ari duitnya? Menang susah payah cucap-cacep jeung mayar hutang. Wan cenek mayar hutang bet eueuh ka mana eta duitnya? Lain sugan Akang, keur peuting aya naon. Nah, bet kieu-kieu teuin. Ya teu aya nanaon. Ngeun nya Ijah. Basa keur peuting teh Akang teu daek sare sampai jam 1. Memang ieu di kamar tengah aya nu ngagulubrag. Tapi ditengok ku Akang teu aya nanaon ja. Teu aya nu pianeheun. Teu aya nu nyurigakeun. Tapi nah duit tu bet eueuh yeuh. Akang, kukumaha anu urang mayar ka juragan Mukri Kang, ari geus kieu. Kabina-bina teh ngarina nasiban. Akang oge kieu kayaanana mah bet bararingung ya Ijah. Kudu kumaha ieu? Ieu aneh ieu duit ka mana? Cigera singkap-singkapkeun kasur naon tah bisi poho neundeun. Asa ku teung-teuingeun. Dasar ngeun sakitu-kituna eta duit. Bet eueuh Kang. Nya, kumaha ieu geus kieu? Pimanaeun urang carekanan ku juragan Mukri. Teu kabayar urang ieu bulan ieu. Kumaha mayarna?
mangkani nganak ija. Asapet bararingung akang bayi geus kieu. Ija ulah gerak-geruh ka tetangganya akang rek anu Kang Dudung heula. Rek bebeja lamun duit akang duit urang teu aya. Tapi con pohonya teangan we heulanan bisi poho neundeun. Nya akang, tapi tong lila-lilanya. Moal atuh. Cik doa nya teangannya akan ka anu Kang Dudung heula. Nya cik atuh. Lamun nurutkeun dina hitungan mah ieu nginingrum urang teh geus jagi supageto mah kudu maya dia kena juragan mukri hutang ya. Ngeun akang rek bareng bela jeung si Ohim. Ari barang barengan mah jeung paku kumaha gitu. Nya atuh akang. Dasarna ge ulah sosoranganan. Ari geus aya mah jeung mayarna geus lah bikeun. Ja geus raruwed ning rumah. Geus ulah sakali-kali deui urang ah. Nyala akang oge moal ah. Geus cukup lah. Cukup ayeuna bae lah sakali bae. Ke ningrum. Itu siga si Ohim nu ka dieu. Aduh, nya akang. Mun rusuhan kitu, Jeung dia asa bet baketut kitu aya naonnya. Mun rusuhan pisan manehna ka dieu aya naonnya. Ah boa-boa ieu. Boa-boa juragan mukri meureun ka imahna ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulu geuning maneh Ohim. Kunaon Ohim? Bet siga anu manggih kareuwas ieu aya naon? Duh, Kang. Cilaka, Kang. Ai. Cilaka teh cilaka naon ya, Kang? Ohim. Cilaka, Kang. Duit anu dikumpul-kumpul, anu dicucap-cacep jeung mayar juragan mukri. Leungit, Kang. Ah, nu bener maneh. Ohim, ulah sok nu lain-lain ah. Bener, Kang. Bener keur naon? Ohim ngabohong. Keur naon, Kang? Cilaka ya geus kieu kudu kumaha ieu? naon? Dedengean teh duit leungit Ohim. Nya ceningrum. Ai, kumaha tadina? Diteundeun ku Nyi Ijah dina lamari. Pas diteangkeun ka lamari teh teu aya, digudai dijembreng-jembreng pakaian hiji-hiji diburusutkeun teu aya. Kudu kumaha ye geus kieu? Sabar we heulanan. Bisi mah meureun pohon neundeun naon. Tapi buah-buah ketang nu kuring oge candi tempo-tempo ieu. Ting aya ting tapi bararain teuing ah. Kumaha ningrum? Aya basa keur kamari mah Kang. Aya tapi can ditengok-tengok ya ge. Cik atuh. Coba tengok heula.
Nenden duit di dieu ieu. Dina dompet diteunden dina tas. Dina lamari anu tengah. Ke. Manya eueuh ieu. Kang Dudung. Kang Dudung. Tah. Aya naon maneh Ningrum? Kadi sakedeung ka dieu Kang, ka dieu. Aya naon Kang? Teuing Ningrum nyelukan aya naonnya kela. Akang rek neangkeun Ningrum heula nya. Nya cegah tuh bisi kayak nu teu dipihareup. Aya naon Ningrum? Bet meunik alewo sakaligus bae teh aya naon ieu? Kang. Siga sanasib urang Kang. Maksud maneh sanasib kumaha ieu? Naon anu sanasib? Siga nama urang sanasib jeung si Ohim. Duit urang bet eueuh. Ulah sok araraneh maneh Ningrum. Maknya eueuh. Kang, di dieu ieu. Dina lamari hamalan tengah. Dina jero tas. Teu aya tuh ditonggeng-tonggeng ge ku Ningrum tas ona oge. Kabeh eusina diburusutkeun teu aya. Cik coba pakaian jamreng-jamreng hiji-hiji lah. Be cilaka 12 ye. Kumaha ieu geus kieu Ningrum? Nah, duit urang ge bet eueuh. Kudu kumaha Kang ieu urang geus kieu? Loh, kumaha nya? Nebet kieu-kieu teuing. Heueuh nya birak nginjem duit tina rentenir ieu. Wancenek dibayarkeun kalah eueuh. Nah setan mana jurig mana ieu nu maling duit? Kacida teuing nya. Uing mah teu ikhlas aya nu maling. Hop sia bareuh beuteung. Kang, ulah sok kituan Kang. Nya akang mah teu rela ah. Duh kudu kumaha ieu urang? Kang, aya naon Kang? Ohim cilaka ieu urang. Na urang teh bersanasib. Maksud akang kumaha sanasib kumaha ieu? Ohim, duit akang ge eueuh. Nah kamananya? Bet kacida teuing. Sabulan campleng urang menang kukumpul, menang usaha. Cek bebasaan, suku dijieun hulu-hulu dijieun suku. Teu hujan, teu angin, dilampahan jeung mayar hutang. Nah wancenek mayar hutang duit bet eueuh. Kumaha ieu urang geus kieu Kang? Urang kieu bae Ohim. Urang mending lapor we yuk ka Pak RT. Kudu kumaha ieu urang geus kieu? Dimanaeun juragan Mukri maraheunana ka urang. Mangkaning mayar hutangna teh kudu berlipat-lipat. Teu kabayar urang bulan ieu, kumaha engke ka bulan hareup. Mending urang lamun teu aya tekenan. Nya lah, ayo urang mending kanu Pak RT we heulaanan. Kudu kumaha ya urang? Bet ku sanasib ya urangnya Kang. Nya atuh. Ningrum, Aya naon Akang? geus heulanan ulah sok sedih. Sedih kumaha Akang? Menang hese capek duit. Wancenek mayar eueuh Akang. Kudu kumaha ieu geus ieu? Sarua nu di imah oge puguh. Ngan kumaha horeng atuh ceningrum. Sabar we heulaanan. Cik heulanannya
kami erek anu Pak RT heula. Nyacig tapi tong lila-lilanya. Moal sugan ieu ningrum. Sabar we heula nanya sugan kapanggih ke teangan we atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Euleuh. Jang Dudung jeung Jang Ohim. Sumuhun Bu RT. Ari PRT na aya? Kaleresan. Bapana teh nuju ka Bumina Abah Haji. Ka Bumina Abah Haji. Nya. Kabeneran kamari teh Abah Haji putrana tos dongkap. Jadi bapana teh nuju ka dinya, nuju ka Abah Haji. Oh, nya atuh. Ari kitu mah bari sakalian lah. Kami oge bade kadinya ai kitu mah bade nepangan Pak RT bari jeung sakalian deh yang tepang jeung cepatur anu lila memang teu pendak. Ya atuh hatur nuhun Bu RT. Semohon mangga. Punten Pak Haji. Bade aya pikir saeunaon ieu ngulem ka Sim Abdi ieu. Oh kieu ya. Jang RT. Nya kahiji memang urang silaturahmi. Ya memang Jang RT teh jarang ka dieu. Anu kaduana sim kuring teh bade ngulem ka Pak RT oge pangwartoskeun ka warga masyarakat Cilembu bahwa engkin dina wengi teh bade aya tasyakuran. Tasyakuran. Hal naon teh Pak Haji? Tasyakuran we urang syukuran kanu Maha Kawasa. Rehna anak Abah ayeuna tos dongkap kayaan salamet. Anu mang tahun-tahun anjeunna tos ngalaksanakeun masantren ayeuna alhamdulillah parantos aya di bumi kitu tah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur Pak Haji. Ari cepatur tos aya di bumi mah, tapi ayeuna nuju ka mana? Kaleresan anjeunna teh nuju kaluar sareng rerencangan anak cenah eta. Tah ku kituna ka Jang RT ieu mah wayahna diperih ku Abah tanagahna warga masyarakat engke nungi kumpulkeun urang ngayakeun tasyakuran. Insyaallah Pak Haji, insyaallah diestokeun pisan ku Sim Abdi. Ari waktosna eta kira-kira iraha ta Pak Abah Haji maksudna teh teu sabaraha? Ya urang bada isya we lah sangkat asren. Biasa we urang bari ngayakeun pangaosan lah urang. Ya memang tos lila di urang teu aya kukumpulan. Ku kituna insyaallah lah wong ieu mah kumpul we di dieu. Urang ngayakeun silaturahmi, urang ngayakeun syukuran. Oh, semohon ari kitu mah Pak Haji. Saya tadi nama Sim Abdi teh hoyong patepang sareng cepatur, tapi sakalian bae wengi lah urangnya. Sanjang kumaha ge urang. Ya
ngering bingah ku ayana cepatur parantos sumping deui tos kempel deui sareng keluargi oge sareng warga di dieu kitu teh Abah. Nya kitu tah. Abah oge ngaraos regreg kitu ngaraos bingah tur sugema nu aya kitu. Jeung kieu di Jang RT saeutik-eutikeun ayeuna mah cepatur tos lumayan lah dina segi kailmuanana ku kituna hoyong pisan Abah mah ieu di dieu ngadirikeun pondok pasantren kitu tah. Anu insyaallah baris diluluguannya ku cepatur. Oh, kalintang bunga we nu aya. Sabab barudak teh urang berarti aya nu ngajar, aya nu magahan, aya nu ngawuruk ari kitu mah. Bingah pisan nu aya. Ngarojong lah sim kuring. Insyaallah ieu baris ditepikeun ka Pak Lurah sangkan memang cita-cita cepatur anu dirojong ku Abah tangtosna supados tiasa ngawujud. Nah gitu mohon. Bari sakalian deui Abah urang umumkeuna wong ya weng dina gempungannya dina acara tasakuran mumpung kararumpul kitu tah. Tah eta saya mohon saya. Ayeuna mah ka Jang RT wengi mah pokona mah diantos pangwartosankeun warga masyarakat Cilembu diantos di bumina Abah. Insyaallah Wah Haji insyaallah. Pamirsa kaum dangu di mana we ayana anu kalersan nuju ngupingkeun rupina urang carita Sunda, carita Wadul dina judul Hayang Sugi Miara Tuyul urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah dina bagian anu saterasna urang baris dilajengkeun. Pamugi urang sadayana masih dipaparin umur anu panjang, dipaparin sehat sehingga tangtosna urang tiasa patepang deui di Jomantara kitu nya. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariyos anu kirang merenah sakali deui nyuhunkeun diapunten. Insyaallah urang tiasa patepang deui. Atur nuhun permios cag.